Ya Rabbi bin nabina irham nabi wa umina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa umina indung tunggul rahayu bapatang darajat indung nu wajib digugur bapano wajib dihormat salapan bulan ngakandung tapi umihan terpundung teboga rasa kadohong pasrah kanu maha agung 7 bulan umi ripuh gawe berat henteu mampu bapana ukur karunya henteu daya upaya doge kang ngalahirkeunna langsa kabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi tarohana kesanggeti jang cimata keluar henteu karasa tapi umi tetap bagian salamat ka dunya orokna ing hakan ditangkep jeung diciuman bapak cari krek ngazanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan kayana tangurangan malah ka dedenambihan dugi ka urang dewasa umi malangna kacida sieun anakna cilaka taat kana agama umi terus ngaduakeun sanajan anak nyusahkeun umi tamiren ngaduakeun sanajan anak doraka di waktu umi tadamang anak mahan hariwang umi carik nahan nyeri anak ongkor bisa seri binawan tas umi wafat dunia teh asa kiamat jantung ratu asa pegat moge umi sing dirahmat di mandian di boyhan jasad umi di salatan abdi cari kebalilihan
ngan penyesalan nabe parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka di akhirat disiksa pamugi iyana doman sing dijantankeun ganjaran kaumi di pangkuburan dipaparin kaniamatan panongtong doa sim abdi Allah tapangkeun abdi jaga sareng umi abdi sasarangan ka surga